konten teh geus dimonet encan. Pedut. Aing ngadilieur si Meta. Capek-capek atuh hayu gua di dinya mah kan itu cumpalik kayak di monet hanteu. Panas ngahayal geus tinggi aing sugan we hasil tina konten teh tina FB. Ai baheula mah halus geroboganna mah teh bledag nempo batur. Ai si horeng teh video waduh. Cek gede gawean sih nyaho. Oh digawean sih kana teh aing. Wow aja yang semetan teh. Deungeun bogor ka wau karu rudet mun sigana mun panggih aing merek ngomong langsung cing baleg sia teh ta gitu. Yang rujit nya. Wow henteu dititaho terus tiap poenya. Wajarkeun teh padah teu posting sapoe. Saat-saat ini Anda jarang memposting gitu. Ngetah mengagajihan teu ka aing bagong. Pusing lah. Pemikiran we nu kitu mah lieur aing mah. Riot gitu mah. Tengalkeun ku aing Facebook mah masih Meta sih Meta. Adol hero lah. Ayeuna mendingan YouTube Kang. YouTube mah teu baheula ge konsekuen. Secara Meta enak dina Facebook terus dina Aing mah maneng gawe puguh aing mah. Aing gawe mah geus puguh eta mah. Dititah ge dibayar aing. Oh kitu, na gawe mah geus puguh. Aing ngebeungharkeun batur we nu puguhna mah. Coba ngesion ngapoe video aing pun ka ieu tarang teh sira gitu ka kuisan tah gara-gara mikir terus yang konten. Aing ieu tuh kalaroneng liut. Nya gitu. Kebakar panas ieu. Lah